nasehatan 24 jam per hari. Kuari umur sia geus sabar. Umur sia kuari geus sabar awak. Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener goblok teh sia. Huis geus di luhur geus dihandap. Atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis. Atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu kana mah goblok sia mah jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Nasehatan awak urang. Ih, kumaha lalakona ieu sia. Singgal sajengkal deui ka kuburan. Ieu maksudna masalah tah mah kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat. Can khusus salat ieu. Ji, atuh dunia mah di tangan sakit tuh teh di tangan sakit juga aya tulisanana. Mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia ieu. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kuyai tama kos itu. Aduh, dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh. Ieu mah asal tadi berberkat bae mal deui aing mah ka dinya teh. Mal deui bae. Atuh muka amplop di mobil leutik amat sakian. Salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ka panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. lain pudoli lain baturna teh di dunia na capek ngurusan harta pae nyawa keluar kafir berarti disiksa na fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah sabakatul hiber acan nya da iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah. Bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah lalu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika. Nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh sae tiga-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin. Nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab dia akan minoritas cara teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya beuh make samping make kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang engke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge
sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan eta kakarak lalaudan tah lalagaan geus nyaan makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang urang Banten emang kumaha kitu cenah mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah Banten emang kumaha kitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat cenah mah asal perang geus Banten mah kos kitu cenah mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho nanaon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah mun ditanya dek ka mana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae puguh cenah mah Banten mah ieu tuh geus urang Banten tarurun nah kamari kan can tarurun tah mah kakarak lalagaan doang ge awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus kasagolok bae kadang-kadang anak dan coba tapi boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka nagara dia ku aing dek di deuleu di nagara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus kadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karan itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin mah sararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di nemantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang di beulem ku NU masalah ieu mah keur carita alal haq masalah teh mah meulem dengan motifna mah jae tambah politik ieu tambah kos kitu mah lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make di beulem atuh
atuh geus bae teh kudu dibeuleum. Politik pada tangga kos kitu. Politik pada tangga kos kitu. Teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU belum kudu la ilaha illallah. Bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae, ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeuleum. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Endek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya dat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diurang. Nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah benderana. Aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TIU asup ka urang batu nya huru ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun. Dikieu-kieukeun lah kalurah ge lah nih. Lah enggak boleh. Oh iya. Cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah. Camat ke camat banget dah ya. Bila perlu nyerena di kairung camat kan. La ilaha illallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Kula ge sok renung bae. Ji aya naon sih ke budak-budak leutik, mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ji, cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekanan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan paeh urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yajiduna malja'an lau magharatin lau muddakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawalau ilai nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri wahum yajmaun gegeraan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna. Je kula makan teh nyaho ngan sok memantau bae. Maca koran tilok boga HP henteu aing mah. TV ja beritana kos kana ritu. Ngan osok ngewe bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri. Ieu ayatna orenganan. Ieu ayatna teh. Law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun.
nu mantap kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung napae Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan Bush paeh jan modar tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan ku kieu begitu elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nyana ngetrok jendela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah nah udah masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideg kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ya ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna malja lamun manehna mararange jangungsi atuh ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun
Aya urang Islam sieun henteu kawan henteu. Lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi. Teu ditahanan ku tokoh asana Jakarta oyag jelema. Kadek wahai segenap masyarakat di mana saja berada, mungkin di Jazirah Arab atau di Ajamna, mungkin di Kalimantan, di Aceh, Rengkas Betung, di Endoyong, Terep, di mana bae sing hade, sing hade. Ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku harta kafir. Ulah kabita jeung ulah kabongbroy ku anak kafir. Adek ulah sakali deui ulah degekeun ku sia. Ieu kiai na goblok. Aing mah senep jana le kiai anu sasalaman ka harita anu heran aing senep lagi lain lalagan senep ka bapae hasan aing. Ka bapae senep lain lalagan. Eta si kiai ya Allah 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 mun deukeut ku aing ditiup ceulina. Heran aing mah. Pondok nu deuk ngeusianana urang. Nu deuk ngeusianana mukmin masa sih kudu dibangun ku kafir. Eueuh rumusna, eueuh komusna. Eueuh komusna sarua jeung urang titah ngabangun gereja. Hating teu hayang setik-etik acan. Atuh nyana ge ngabangun urang, ngabangunkeun majelis malek. Pan cenah nyumbang. Atuh dibalik nyumbang teh aya naon atuh pikir heula dunungan. Ya Allah. Ya Allah. Ari sia teh ku odom-odom teuing kiai ku goblok-goblok teuing kiai atuh masihkeun teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran aing maka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji. Aya hiji kiai nu di dieu ieu anu milu ngaji anu kasumang ku harita anu. Nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Dalekan, jalan mana coba ayo. Aja aing mah di benduan ku nyana ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing moal nyaba ka kieu teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema da kitu bae aing mah ye itu teh mah lain kiai cenah kiai kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge aing mah asal ku Allah bae dah can puguh cenah ku Allah ge bool sia ye teu batu kos kitu mah sarwana cenah kiai ge lain kiai itu mah jawara enggak ai kaluar ti sumbu sia mah kajeun man ardallaha bisa khotin nas kafahullah jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia anu salah nah kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah emang aing teu boga rumus aduh Gusti ngayekan keur carita ieu mah teu rek mumusuhan keur carita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deuk kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan kiai urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus baik awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatena rurut aduh aja niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu
Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus ieu mah tah bae geus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajian hukuman sieun dipake ka bendu ku manusia ente asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakitu bae cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa qatin nas ku bebendu manusia kafahullah tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah man sakhatallah biridon nas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun segala rupa ka manehna wakalahullah sok basia capek hirup bakal teangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong tuh eta prinsip ngaranna fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar mah tuh boga pabrik anu beh tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yapan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum saya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neanganana geh manehanana geus kasiksa kafir teh uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyaleman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting na keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia betrus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka
mulai berurusan sautak setik lantaran manehanana boga usaha teh didinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang kadinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hati teh siksa dunia ya siksa harta eta kos gitu siksa hati mulai pajak dan pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting iya untung rugi daripada naikkan gaji karyawan mendingan nyogok kadep naker diskus gitu hitung-hitungan anak iya Al-Quran itu sampaikan kadinya nyaritakeun anak nyaho kadep naker sagara yat insyaallah wah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitungan anak untungan mana naikkan gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisi bayar amankeun buru amankeun geus keluarkeun anu nakal keluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek tadi. Nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj sungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jadaradi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena capek hatena kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajal nama atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana kaum kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo temenang aya gangguan sautak saeutik capek hati sakolahkeun ke Amerika sigana senang teh capek hati teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dek nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah adapun kafir mereka masjid kafir mereka pondok pesantren mereka kiai lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkeun kekuatan muslim hendak nundukan kekuatan mukmin akibatnya lantaran dibere sumuhun daun masa sih kakak cium tangan
dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid ada kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masartan ke kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai na ge kos kitu henteu diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kabelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren dia kiai modal kos karena itu ya Quran tah sih ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae ya imam blon ya imam dia gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya ya Allah ya Rabbi Masya Allah beres sama masih kene baca Fatihah ya imam teu baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya lagi bingung mah naon dia bingung ya lagi tah aya nu di tukang al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolong ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna kasep bacaanana bagus pamajikanana geulis bila perlu 2 oh zaman sugih jadi jalan teu loba pikiran ngimaman teh khusyuk sholli fardhu Jumat Allahu akbar ngeunaheun kan tegep ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina hateun aing ira kawin nya ira kawin geus lah jadikan imam kos kitu makruh atawa pamajikanna jore atuh engke kan lamun aya nu liwat geulis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge doraka sia doraka fala tu'jibka amwaluhum berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh ulah aya cek segitu wala tujib gambaluhum wala aulad mentak urang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek gitu lewat naik Lexus ulah di dalan nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja gak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam deh bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong boroy ku harta kafir urang dek lapan sepatu kabong boroy ku harta kafir urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong boroy ku harta kafir nah iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya ceknya teh aya aing
Waduh jadi hadam kafir bae di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir. Balik ngaji ti dia balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna. Bos. Ada apa mau? Saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ya, ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Eta iya baru. Bejakan bener ayat terang-terangannya. Langsung. Bos datang di jalan lantaran nyupiranana bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk tak ku bos dari Jakarta. Enggak, bos. Ya. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir enggak boleh sopan-sopan, bos. Hebat aja lu, Bang. Urang rangkas jadi dibayan, Bang. Yes. Lu nanti mau usaha apa? Urusan saya, bos. Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua enggak kasih gaji lu. Biarin, bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Eta iman torojol datang nambahan ka dieu. Masyaallah teh hayang saja deh. Aju ku ari nu sugih atuh. Teu sugan barang eureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masyaallah nang saya tah nang Allah. Teger. Ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir, ku ari jadi musuh. Bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadunu aing nu batur ge paling dicacagan sia urang rangkas tah masyaallah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surgana engke di akhirat tinggal meleum na bae tinggal dibeleum diojaikeun di neraka. Ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga orang dek zina aya ayat haram. Tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nya lagi nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nya lagi. Teh daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram. Pager tah ngaji teh jadi pager tah. Tuh, wari kos sempit di pager ku larangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh lu itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui teu beres jelema Masya Allah larangan nginget jana aing hirup sampai sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyerekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali po pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia
waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat teh ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang aing kan mah awak bolon teh bolon teh atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah waka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi bloon atuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener bae goblok teh sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan iya permasalahannya can khusus sholat can khusus sholat ieu aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui kan mentos mun bisa membeureuh keur sholat ya jana mah order karung goni ya Allah ya Gusti nah iya renungan makin membaik ka dituna makin membaik nah horenganan iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasukul khotiatin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus geuna-geuna kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumias Arab bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makmum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khotiati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan je demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jia tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipodoli naonan je gede henteu Bandung tu nama bandera bae dipasang pada jasa
Ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh cenah teu menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Iya jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana. Ayo kumaha. Nah, dukung kurang, doakeun kurang, tapi ulah nyokot duit nak sakitu. Cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren. Eta nu joren. Ku alipin lain haju urang cicing bae. Urang teu dukung lain, dukung. Degekeun kurang rencana perpolitikanana, perekonomianana, perbudayaanana. Kadege kurang teh eta untuk memajukan bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang. Tuh tanya anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina nu di luar teh naon cenah eta naon ayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia. Nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji teh kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh jeraheun Masya Allah Nailah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanas keur hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihan we sejan ke lamun kurang kakar kai kadiekeun we duit teh cekel ku aing asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipake dagang heula Masya Allah istidraj ya harta sih ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ila 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atau dunia mah di tangan sakit teh di tangan sakit geus tulisan anak mendak jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kitu aduh dan haonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ke panitia ini tidak salah nih
teu boga etika goblok. lain pudoli lain baturna teh di dunia na capek ngurusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah. Bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mau mingkum teh saya tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab nyana kan minoritas cara teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make sampingnya pakai samping pakai kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya dibalik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan-nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan geus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang urang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya deuk ka mana Jakarta deuk naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae teu puguh nya mah Banten mah ieu tuh geus urang Banten tarurun nah kamari kan can tarurun tah maka karak lalagaan doang je awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus kasagolok bae kadang-kadang anak dan coba tapi boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy
aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia, tapi kaluhun aing kita perang jeung daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia, ku aing dek di negara dia saha nu hebatna, jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep we aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik. Tuh lah ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum, kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos gitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos gitu ieu misionarisnya di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal mah teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam, kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa, di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan. Di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di nu mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang dibeulem ku NU masalah ieu mah keur cari ta'alal haq masalah teman melem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain melem la ilaha illallah na lain ngan berani teh melem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU melem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul ndek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak dia berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh dia
cak lurah aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah muhammadur rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teh kitu bae meureun ji cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebaldekan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget lau yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan natunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawalau ilai nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawalau ilai taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok ngewe bae eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri iya ayatna orenganan iya ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallaw ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder
ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan bos gimana tuh. Deh eleku ki muslim benda kerep mah begitu benda nek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda nek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal nyana ngetrok jendela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh pikir muslim benda kerep masyaallah nah ieu udah kula masuk gadegeun dongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang guys di luhur kapal ketrok muslim es cak Belanda waduh makanya anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian law yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura kuari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi tadi tahanan kota Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan bagi sambel enggak ya daratan gak diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos gitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap siap kan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai atuh leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh mangyanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscaya nyana datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan
law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaih wa hum yajmahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaih niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua meljaa ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh lain perang ena siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ya mah lain kan, bom budak leutik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan nyana geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen kumaha mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat bae geus salat nah sundatan sia ku aya eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna la ilaha illallah paeh sorga syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wa nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam madak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sia niupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos kitu geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu je bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah iya lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom orang Banten urang Madura urang Jawa Timur urang Palembang urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna nya itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh urang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu eleh itu belum ada apa-apanya saja Banten sial tak kebenaran nu diseretna jago deui aduh kebenaran jasa eta atuh lamun Banten sieu mah nu diseretna atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta
kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih namanya. Cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan. Pernah kula cenah segala puasa ge lasa tuh sabaraha cakena. Tapi ku Allah geus dibere kitu mah timbul keyakinan anyar. Mukmin mah asal atuh ulah-ulah perang ngaluhurkeun agama Allah. Cewek mah. Neng ulah sieun neng, satungtung nyawa aya di kandung badan kakak. Neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masya Allah karim. Aduh, eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah, ilah sieun sebenarnya mah kafir. Mentek urang teh aya 2 tokoh di Indonesia. 1 Habib Rizik. Geus teu aneh. 2 Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang. Nyaritakeun tentang pilpres. Amati ku urang. Pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo. Nya nama lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nya nama masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, tidak mau tahu. Kita demo lagi. Takbir. Tinggal kula resep ya aing resepnya saya. Habib kabeh deui. Masya Allah, resep kula mah resep bae tah. Iya, resep deui itu resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara deuk kumaha beda tipeuna doang. Di beda tipeuna doang. Tuh kan. Ulah disangka. Iya, lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU. Nyana datang ka TNI datang kanyana. Pertemuan jeung TNI maluru. Nyana diundang ku Kapolda, nyana diundang ku Kapolres, nyana diundang ku Kapolri. Tuh, kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan. Yakudu. Ngobrol. Jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara. Gatot. Tuh ngobrol deui jeung tentara. Nyana mah sebab naon? Atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu kan nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat tah eta urang kan senang tenang gua datang Rizik atuh resep ae urang gua berarti kan sarua. Nah, urang udah salah membaca. Yes, urang tinggal urang ngadoakeun Masya Allah. Mun eueuh nyarana, mun eueuh nu nyana, deuk kumaha coba ayeuna kan. Deuk kumaha NU pulutai pletoy. Eta urang ngandalkeun NU nya hayu waduh urang nu senep nyana nu manggung urang nu senep. Atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh. Nah, nyana anu keur main urang nu senep lah, tapi kan aya Habib Lutfi tenang. Ku Allah geus diciptakeun model kos kitu. Tinggal sing hade urang kahareupna. Nah, tinggal urang berbagai penilaian. Nah, kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia. Ieu kafir. Kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi. Cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa. Sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia. Urang Indonesia deuk ka mana deui? Sanajan sieun ge deuk lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa nya meuli tiket ka Singapura. Teu bisa Raja Pendi dibere duit data kita ka Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Deuh, ka Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit ngaju diajak ke Singapura
di ka Singapura aja jeung aja pendi aing mah teu jadi entah aing mah kajen teu nyaho Singapura emang urang mau datang aing mah kajen kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura deh ka Merak atuh teh nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha teuk ceuli datang ka nyaho hese mata kula mah lamun ka luar negeri ngeulekeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teu nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horeganan salah bener marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu teh ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan leulah orang-orang kafir sieun ka mumin sehingga manehanana neangan jangung si urang mah geus teu kudu kikituan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah